Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari urang jeung si Ajat pernah nyeun hashtag tanya Ajat Adol di Instagram jeung di Twitter. Jadi mun hayang pertanyaan maraneh kabeh dijawab di dieu, usahakeun pertanyaan anu araneh. Anu beda ti batur. Anu teu umum, Anu aneh pokona. anu beda ti batur. Anu aneh. Anu beda ti batur. Siapa? Meh pertanyaan maneh bisa muncul dina vlog ieu. Jadi lamun pertanyaan marane ala umum biasa-biasa kurang mau dijawab da jawaban oke pasti gitu-gitu kene. Bener teh Jat? Benar. Yang geus aya langsung ke pertanyaan-pertanyaan tip follower oke? Kita baca satu-satu. Pertanyaan kahiji dari Twitter @jcity12. Adol, kenapa ya kelek babaturan aku mah bau hangit kaambe ti kajauhan 100 km ge? Aing dol maca pertanyaan ieu nya. Aing jol ingat babaturan SMP aing sih. Ngaranna teh si Jana. Jadi si Jana ieu teh heosna teh bau masya Allah akbar banget lah pokoknya. Mun aing jeung babaturan aing keur ngumpul ya. Der si Jana datang, tong boro aing jeung babaturan aing. One Direction ge bubar dol gitu. Lebih ke gitu Jat. Asli. Aslina? Asli eta mah. One Direction bubar. Bubar ayeuna ge One Direction. Serius ge bubar Jat. Bubar. Eta mah geus lila. Semoga itu menjawab. Next. Tizidan Nandi. Dol, kenapa tahu bulat digoreng dadakan dina katel 500-an gurih-gurih nyol hashtag tanya Ajat Adol. Tah, kenapa? Karena lamun tai bulat digoreng dadakan dina katel 500-an gurih-gurih nyoy. Ngol payu men. Aslina. Bener teh Jat? Bener. Ngol payu. Erek tai bulatna di hargaan 100 per sak keresek. Tetep mal payu. Semoga itu menjawab. Oke, next. Pertanyaan dari Angga_Lams8 dari Instagram. Dol, tadi isu kurang dititah ku si mamah ngisikan beas. Terus ku urang diasupkeun kana manajikom, nah aja disangu. Salah aku naon dol? Muncek aing mah nya. Salah siangan hiji. Naon Jat? Hirup. Sia nanya atau ngajak gelut. Kalem Jat. Kalem Jat. Kamera Jat mahal sih ya. Jelema mah di mana? Mana penting di mana Jat? Kalem heuh. Mahal we kamera. Mending next ya nama. Semoga itu menjawab. Di Instagram Dewi Nam Mr. Pipe. Bahasa Inggris ya. Bapak jang indung nasi Upin Ipin saha anjir euy. Tanya Ajat Adol lain bener mah hashtag men. Hashtag. Budak Facebook ya men. Budak Facebook. Kuduna hashtag pagar. Pagar lain Heeh. Ya. Ayeuna terbalik, Lamun ieu diklik moal aya nu buka akun ieu, Bro. Sia salah, Bro. Enggak, anak kita menjawab pertanyaan lah Jat. Bapak jeung indung nasi Upin Ipin saha? Urang mah pecinta Upin Ipin pisan. Aslina Jat. Di imah eta poster dina laci, terus dina hordeng, dina naon sarung bantal, spray, simbut guguling, kabeh Star Wars. Maksud aing Upin Ipin. Jadi urang mah Upin Ipin mah mun dina Quran mah geus Iqra 2 lah. Geus hatam aing mah. Geus Iqra 2. Aing ge pernah ka kamar nasi Adol emang di jerona teh emang kabeh tina guling sagala miabi. Ya salah deh. Upin Ipin. Upin Ipin. Bener. Jadi orang mah seluk-belukna Upin Ipin mah ti apa pokoknya mah. Jawab sih teh. Oh, saha ngaran induna Upin Ipin. Tah. Jadi kieu Jat kamari urang kontekan jeung sutradarana Upin Ipin. Saha ngaran? Kang Iki. Lain orang Malaysia Upin Ipin teh. Siap, Kang Iki teh orang Tasik Jat. Cuman dia teh bertransformasi ke Malaysia. Hati teh. Transmigrasi ke Malaysia Jat. Bener. Orang Tasik kita sutradara teh Jat. Berarti- Kieu jeung aing teh Jat. Tukang batu ali mah namanya. Asli. Tukang batu ali sih mah. Jadi Bener. ngaranna si indungna Upin teh Cek iyo. Ai bapana? Bapana Kang Duye. Semoga itu menjawab. Semoga itu menjawab. Next Jat. Pertanyaan dari Instagram cepi_iskandar. Dol, ari mantan urang kunaon bobogohan jeung batur. Jadi kieu mun ku urang ditilik-tiliknya tina foto profilna
maneh eueuh kesempatan di balikan jembatan maneh. Hampura. Semoga itu menjawab. Oke, next. Next. Pertanyaan selanjutnya di Instagram Alan Nurapriansyah. Dol, kenapa ya kalau mau modal kudu ngompol dulu, nah lain melak jagong dulu gitu biar buka puasa nanti kita makan jagong bersama-sama si Teteh Randa itu. Ayeuna aing nanya ka maneh. Nah, mun sarebut bari peureum. Nah teu bari prima. Semoga itu menjawab. Alus dulu ya. Alus. Hah? Alus. Di next teu kudu. Tunggu dulu lah. Teu kudu heuh. Pertanyaan selanjutnya. Teu kudu. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan di Instagram Indri Yulistiani 10. Dol, naha fried chicken sok di lampuan. Balasna GPL eta soal canter pecahkan. Hashtag ajat adol. Asli najat. Ayeuna pertanyaan ieu ku aing bakal dipecahkan. Jadi kunaon fried chicken sok di lampuan? Karena anu make lilin mah tukang suuk. Semoga itu menjawab. Semoga itu menjawab. Next. Pertanyaan selanjutnya, Jat. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ti Agi Rifki. Ini DP na modal, ini pertanyaan modal mah. Asli. Pas. Dol, mun keur modal ngeunahna bari kumaha? Ini mah menurut penilaian pribadi orang, Jat. Mun keur modal mah ngeunahna cingogo, Jat. Kamu sia bari melak cangkeng. Maksud saya itu, kamu sia bari melak cau, Jat. Atau plak atlet, Jat. Semoga itu menjawab. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Jat. Next, Jat. Di Instagram Anissa Rahim. Dol, gimana sih bikin tahu bulat teh? Hashtag tanya ajat adol @komiksunda_. Ya lah, aya iklan lewat. Aya iklan lewat. Kalem. Dol, gimana sih bikin tahu bulat teh? Keur Neng Anissa Rahim. Tong hoyong nyaho. Eta resep tahu bulat. Neng mah tinggal ke jalan, terus tinggal di sisi jalan. Unggah 500 meter sekali pasti aya tukang tahu bulat. Teu kudu minta resepna. Ngaradeunah. Bener teh, Jat? Bener. Jadi kieu. Aing sebulan kamari pernah melakukan riset Ilmiah, Jat. Ilmiah. Jadi, menurut riset aing, determinasi tahu bulat ayeuna ngan bisa ditandingi ku tukang cappuccino cincau. Jadi, mun tukang tahu bulat mah 500 meter aya, tukang cappuccino cincau mah unggal pengkolan aya. Enggak mengkol aya ya, Jat? Aya. Semoga itu menjawab. Semoga itu menjawab. Oke, next pertanyaan selanjutnya di Twitter Rani Nuraini 69. Waduh, 69 ya. Waduh. @komiksunda. Kumaha itu? Next lah, jangan Rani Nuraini. Lain kali lah mun rek nanya, tanya ajat adol. Please. Ulah make bahasa Cina. Aing mah teu ngarti aslina. Pira aku bakal Jet Li nggak jawab atau mungkin jadi hashtag tanya Jet Li. Lain tanya Jet Adol bener tuh Jat. Bener. Semoga itu menjawab. Next Jat. Next. Dari Twitter @jerrycadel. Dol, lamun urang makan hati modalna naon? Hashtag tanya ajat adol. Cek urang mah modalna mah tetep ngan si nanti ada melankolis gitu. Melankolis. Tapi cek aing ya Jat. Cek aing mah nya. Makan hati itu kan identik dengan patah hati. Berarti lamun patah hati, modalnya itu pasti patah-patah Jat. Hah? Bener tuh? Logis tuh Jat. Logis. Ilmu pengetahuan asup tuh Jat tadinya. Asup. Semoga itu menjawab. Next event Jat. Next pertanyaan. Di Twitter Lutfi. Oke. Mungkin Maneh adalah anak Facebook yang baru hijrah ke Twitter. Alaisia telat, bro. Langsung ke pertanyaan. Dol, nah hampir sadaya anu nanya pasti bawa wae tentang kabogoh atau kejombloan. Hashtag tanya aja tuh. Aing setuju kasih ieu, Dol. Kumaha? Nah sih maneh
mun misalnya orang duaan nyeun hashtag nyeun tatanyaan kieu nanya nanti mun teu jomblo pacar atau irah aing boga kabogoh Kena setapaan hidup. kena setapaan hidup. Nah, kunaon teu nu beda? Contohnya kumaha? Contohna, Jat, kunaon si Agnes mau teu jadi bintang iklan obat cacing? Obat nyamuk, Obat nyamuk, obat hapur. obat hapur, hihit. Ngerti? Ya. Semoga itu menjawab. Oke, next Next. question. Question. Ti Ang Ralpi Twitter @komiksunda. Dol, kenapa sih kok ngomong huruf P sambil mangap teh meniku WC? Hashtag tanya Adol. Babari bro. Ini manena we nu boloho. Maneh boloho. Semua orang di dunia ini bisa calangap bari ngomong P. Contohan dong. Kieu tah. P. Tak bisa. Beak. Beak. Beak jat pertanyaan yang vlog. Jadi kieu sebenarnya mah loba keneh. Tapi kunaon urang milih nu ieu, kunaon urang duaan milih pertanyaan-pertanyaan anu tadi? Ku sabab maranehna nanya anu aneh, nu beda ti batur. Jadi ku urang dijawab, ngajawab lagi ngeunaheun. Jadi lamun maneh hayang nanya terus bisa diasupkeun atau dijawab urang-urang, maneh kudu nyieun pertanyaan anu hese, anu aneh, anu nyieun urang lieur, anu urang oge bakal seuring ngajawabna. Atawa maca pertanyaanna, bener teu? Siga contohna kieu, Dol, naha sih urang sok kainget-inget wae Mas Prindo. Tah eta bener. Misalnya gitu. Mas Prindo KB apa? KB apa? Kumaha haritanu? Jadi jang vlog tanya ajat Adol cukup nepikeun ka dieu. Next urang bakal ngayakeun tanya ajat Adol deui jeung maneh pertanyaanna kudu anu araraneh kudu anu anti mainstream. Semoga itu menjawab. Dadah.